Sia naonan teh muni dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kendangna asli heeh ti mimiting ngigel pongawa nepi ka satriaan nepi ka ngigel dorna kulantere kenangna ge leutik abong wujudna leutik sia mah nah atuh meunang lain teu meunang belegug coba eta sora deui ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah aya kemajuan ai batur aya kreasi inovasi nu alanyar teh bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi bararaeud aya kemajuan kitu sariring kenang teh kudu aya kenang gede nasya kulantere wungkul eta teh luar tina tetekon wah ngagugu wae tetekon naon urang teh kudu kolaborasi peningkatan aya nama zaman kolaborasi manehna ngomong luar tina cecekon nambah heula aya sound system eueuh memeran ge bae dieu patomrak ge bae dieu apan cikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi ulah ngigelan calung wae atuh ngigelan zaman sakali-kali lain eta ai kana seni resepsi mah hayang jadi naon cita-cita maneh hayang jadi dalang hayang beunghar tina ngadalang ini hayang eueuh nu ngelehkeun ai sinena hayang make nunung ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sora kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorana ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorana leutik kumaha aing we atuh anu penting mah payu ngartieun jelemana nah sia teh mun da ngageblek sora wayang apaan aing nu kaul mah teu bisa digentian ku nu sejen aya budak sunatan aya bapana nu kaul sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala
aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring. Eta budak teu cager disunatanana. Da cacarekan teh. Kalah ngagedean bobogaanana teh. Tuh dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh. Heeh. Ngagedean naonana? Mamasna pan disunatan. Heeh. Ngagedean mamasna teh. Nah, Da jelemana ngagedean. lain bareuh ku penyakit. Lain. Pan umur 3 tahun disunatanana. Heeh. Tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh. Si goblok teh. Pan aya jelema anu tatapa puasa. Manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh. Dijabah. Pangeran Mamurah Asih dijabah. Nepi kana taneuh teh bobogaanana. Manjangan. Lain suku nu monokan. Goblok deh. Aduh ampun. Lain ai maneh teh bener teh cita-cita hayang jadi dalang ge. Oh, bareto itu. Loba panggilan ka maneh. Minang dipanggil ke kantor polisi aing. Ngadalang. Lain masih mau ke radio. Oh. Ampun. Kudu mode kieu. Ceuk raja teh. Ya. Patih ka dieu kaharep. Tah sorana kitu. Tuluy patina teh. Kauleun. Pan beda. Sing maneh. Out. Hahaha. Patih ka dieu kaharep. Kaulah nun Gusti. Aya pikir saeunaon. Tuh da ngagebleng. Bae atuh nu penting mah. Loba we nu manggil ka ieu. Sing sok sia. Kumaha ngadalang ieu caritana naon? Lakon Bang Narayana. Teuh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun. Ngabang bangera. Naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca? Kumaha itu kumaha aing we lah. Ai Bang Narayana teh naon? Eta teh Bang Narayana teh panudewana teh keur ngora. Kresna keur ngora, goblok. Kumaha da aing mah hayang panu. Teh ka Citrayuda teh lanceuk teh. Coba. Ai Citrayuda teh duluina Roy Martin. Ampun. Duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anaking. Saha teh? Arimi teh Ratu Pringgandani. Naon teh sada nu gering? Gatot Kaca anjing nenge kunaon atuh. Oh, sok tong ambek goblok atuh sia teh. Aya dalang gede ambek. Atuh gede-gede ambek diburu hanteu aing mah. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna moal alami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya. Banyak goblok dina zaman Arimi aya Ciater. Sia teh da baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater. Naon Ciater teh? Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula. Starter anjing nu kitu mah.
aya naon deui makasih ater teh. Aduh kasep ibu teh sabener nama ararate dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. Gitu. Acok. Ai kupingan teh bade kasih ater. Bener Purbakesa. Coba nepi ka ngageblek gitu. Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu ngaok mobil kendaraan aceuk. Aduh, wah, mangga aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup aceuk. Da geus tengah peuting ieu. Coba. Duh. Aduh, coba teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Arimi aing mawa belut. Bisirik nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing we anjing atuh saja. Coba. Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu ulah orang. Ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Ih goblok. Coba teuing. Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea rayi kaula nuhun aceuk. Coba Arjuna, Bima, Gatotkaca, Purbakesa, Arimi sagageblek sorana kitu. Kakang Semar ka dieu, Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning. Aduh geuning si cepot ka dieu, Kakang Semar. Jang kahareup deuleu jang. Saha teh? Semar anjing nengekeun. Waduh. Aduh. Hei, salalagur euy. Saha teh? Si cepot anjing nengekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala ka dieu dawala. Alah, aya naon ah? Nah saha teh? Dawala. Gareng ka dieu gareng. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si gareng. Coba. Aduh, coba cing gareng eta teh naon menerangak gak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas rongeng si madu. Coba. Nya rame. Henteu, goblok teu rame teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak hajat teu rame ieu lalahkon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak hajatna nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Iya. Mana minangkan hajatnya? Hapunten da nembe dipanyer 2 juta abdi teh. Bade gabantuin sesana. Da ngawayangna kitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayagan wayahna we, panayagan dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kirana tah urang. Duh. Ya aya bahan cilaka sia teh jadi. Wah, lapur atuh.
naon sia teh heuh naon wah aya naon ieu Gusti nu saleresna kitu maksudna mah oh biasa pan urang teh dek usaha oh cenah kitu teh teu sangka mana jadi juru basana ya da babarengan nu ngapoe beuki ngarti hah oh engke lanan tenang we dah aya keneh waktu tuh ngartieun sia teh euy mau diganggu sok we maneh ti heula bener eta oge ngan ulah ayeuna nya kan isuk da aya isuk atuh teu bisa diayeuna eta mah aduh lain aduh oke geus panen da ayeuna mah karek oge ceb atuh oh eta mah geus dibikeun ka batur geus aya deui mah dibikeun ka maneh naon teh maksudna kitu anu mah teuing bener teuing henteu ai maneh saha ngaran jatuh saha alit oh lain ini namis leuk saha ngaran maneh teh pilot oh lain Hasan eta Barjan Apih Barjan Lioban robot saha atuh sing minta kodena we kumaha atuh begadang jaga oh Roma ngaranna teh Oma oh nya cek aya oge Oma tina lagu kapangina teh oh Oma urang mana maneh teh teh hah oh Cikampek mana di mana oh Bogor Jabong Haniwung Jamelaer Layung Grup Wanaya Cici Cangkurileung banyak yang ngaran lemur Cici Cangkurileung sok atuh minta kode deui we ti mana-mana lemur teh halo Pak oh Bandung oh orang Bandung sia teh oh pan Bandung teh lega di mana di Bandungna di mana di Bandungna oh Banjaran Daya Kolot Ujung Berung Cicadas Geger Kalong Purwakarta nah satenengol di mana di Bandung nanya di Daya Kolot lain Ciparai Kiara Condong saket Bapak Haji Sidik ini tak lagu dewa tuh Borondong
God. Oh, Majalaya. Aduh, bener. Ari kukat-kukut kana naon maneh teh resep teh? Hah? Oh, roti. Lukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut ku maneh teh? Manuk naon da loba manuk teh atuh. Iya, anis. Hah? Bincarung. Toed. Oh iya. Jalak. Kabas nama walet. Oh walet. Eta di sadana meureun piur kutututut munuk naon teh? Cangkurileng. Manyar. Piit. Tikukur. Titiran. Buuk. Gajah. Oh, ini kalian manuk gajah papaingan hese aja bro. Jauh-jauh. Alah, ketipu siya ku aing. Geuning bisa goblok sia. Geuning bisa sia teh. Puas ya kataripu ku aing. Oh, alah. Paingan geuning da poe ka tukang nanti teh. Teu aya sasaha paingan jempling. Sakit cara. Duh, padahal geunah wayah ge ngigal duh. Lain naon maksudna? Lain aing ngigal mun eueuh nu ngendangan. Sakitu kenang beberebetan. Tah eta mah geunah kadenge. Aduh, geunah nuna. Aduh. Alah, nikmat. Aduh. Alah, tau siapa mah. Aduh. Eta sorasina nu pikeun ngalakeuna gitu. Nah, Aisyah. Hei. Geunaheun euy. Kenang mun ngaberebet kitu. Coba da teu disada. Nah, saya teh sorat teh gede-gede teuing. Pajar gede-gede jadi si budeg. Rombongan ti mana teh kendangna nepi ka rame kieu? Berlin Group teh. Hah? Berlin Group. Robot. Berlin. Urang mana teh robot teh? Aya budegna naker si eta. Hah? Geus diuk-diuk, diuk. Mun geus panen mah dibere ku aing. Tenang we. Ya, da teu nyambung si eta mah. Kumaha kadengena? Hah? Sia budeg naker.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un nyaah teuing. Naon sia teh? Teu sangka euy bapana maot. Saha goblok? Keun atuh cing sabar we ah. Cing sabar we. Da bakal katuturkeun ku urang ge. Lain bapana maot sia nu budeg. Doakeun ku urang. Bapana sing ditampi iman Islamna. Cuh, si Haji. Eueuh nu maot goblok. Panyawatna naon? Parah pisan euy. Wah teu mungkin sia tina roromeheun maot. Ya, kemana karep? Cigana aing babarengan jeung nu kieu Naon? moal teu TBC 3 bulan deuleu. Heeh. Nya kaping sabaraha? Naon? 40 na. Aduh. Teu maot goblok. Oh atuh lami keneh. 18 dinten deui mah. Nu maot goblok. Nyacing sabar atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna. Ajik. Kabeda-beda teh sate budak teh. Keun bae nah maka dijeungjeurikan segala. Ngare hampang ka ituna anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Ajik, ajik. Tah kitu amin gitu. Wah, parah, parah. Pangulikeun udu jing. Sabaraha batang? Mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah. Siang ngiga naon? Itu papatong ini gede. Sugan aing ngiga sia teh. Kadeka jong-jongan teh. Aduh goong halus euy. Lain goong teh anjing babaturan sia. Jaraga kedah dijaga. Aduh. Sirada ngaji baraga. Aduh. Leur teu beunang euy. Disangka bener aing aduh. Ampun. Kumaha ya? Dinten ieu urang kudu operasi. Kumaha ieu geus kosong hakaneun ieu. Mangkaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP. HP wae sia susah teu nyieun we sia teh. Geuning di Cipatat loba ngagarantung barodas. Tape goblok teh mah. Ieu mah HP. Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape. Ca tama capek. Ai cape masuk di sambal. Cabe tama. Cabe masuk di bose. Beca tama. Sia teh. Ai beca mah anak buah urang.
Ih. Tong diomongkeun teh mah. Aduh. Kieu ieu. Kumaha? Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami. Oh, iya. Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura, Amarta, Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. Heeh. Ta urang ayeuna megat. Api-api mah urang nepikeun we kitu, urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak. Heeh. Kumaha lamun teu percayaeun? Paksa. Kumaha lamun ngalawan? Gelut. Kumaha lamun eleh? Kabur. Atuh moal nyatu meureun. Wayahna. Da urang mah usahana tinu kieu. Oh, da kumaha atuh naon deui urang usaha garepek. Heeh. Tapi ulah teh kalakuan kitu teh haram. Wah, munafik sia mah geuning dibere rezeki mah dihakan. Ari lapar. Juh, meni geuleuh ka sia aing. Ngebon teu nyawa henteu aya nu mere nya dihakan atuh. Heuh apaan eta teh ladang ngabega. Ah, teu nya, da aing mah pamere. Da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sajauh-jauh dipegat ku urang teh doraka. Ulah kitu. Kudu kumaha atuh? Mending datangan ka unggal imah keur hararees cokot. Hartana. Apaan eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah. Eta mah nyokot tina bongo. Sok da doraka urang ngabegal mah. Doraka sia teh sarua ngabangsat ngaranna. Ngabangsat beleguk teh. Satina kaminda-minda teuing. Ngomong ka mana karep sia teh. Nah, make ka mana karep. Make jeung kudu maok anu keur hees lain kitu carana. Doraka teh deuleu. Doraka. Sarua jeung maneh ngabega ulah teh. Kumaha atuh sangkan eta? Kieu ye carana. Pan loba warung. Heeh. Tak kusa urang nu boga warung teh bawa ngomong. Bawa ngobrol kanu rada anggang. Tah keur kosong asup maneh bawaan. Eta mah lain naon? Lain maok eta mah nyokot kanu gerbongo. Sariwana goblok. Alah. Salah kabeh oge. Lalampahan teh salah teh kalakuan kitu teh. Kumaha atuh? Neangan nu hajat. Nu hajat rek ngapayang cokotan pamanyerna. Tong ditepikeun ka dalang mah. Tah geuning eta. Gampang usaha teh. Ayo, tapi kau nu baraleki. Gampang Junet. Iya. Kunaon bapak aing ngeluk? Luka deui. Asukan aing manggih suung. Nuhun agan. Naon ke seuri segala. Nanaonan agan teh ontu kikieuan teh mah. Kieu jempe sia jempe.
aya kejadian naon bener nangka Badranaya sorry wa Lurah Semar kuda Australia kuda pawana di mana wae juragan jatuh wah biasa nagihan wa jempeng sih jempeng aya kejadian naon atuh bapak bendera hitam putih di tenggelan buta lawan atuh lawan lain kerang kedut hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan bener nangka nah are ulung aduh edan sia nah kalakuan teh sia teh siksa jalan pakai kebetulan agar waras siksa paham bura ngalunyak dihantam siksa sia teh ka bapak teh ngalunyak tiba heula aduh aya anu bapak kawas ka anak tere we kawin je sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok juri sia hukum karma ya lemah sia teh sia ada cacing ya lemah naon budak nyalukan indungna kitu ma we lah naon si lain nyao ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng sada sora raket boa-boa deuleu euy moal kitu timba ka dieu datang naon dengekeun di sia aya sora naon le ya lama tah kadenge teu heeh sada kopi tong bodor sih teu nyari jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan nah yang serikan goblok nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun lain bangsa atuh eta mah urang meureun lain ieu teh makhluk naon kana dieu nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy bade ka mana nya dek neangan salon naon hayang dikeriting heuh naon ngarasana teh jabrig meureun kadenge ku ya hayang dikeriting hayang diboroman buuk alah karunya deuleu assalamualaikum waalaikumsalam alhamdulillah atuh penak sareng saagami
leres salira agama Islam leres kulan ai kitu rada teu percaya nah manya Islam make iket aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab pugu da awewe atuh make gamis atuh nya manya lalaki make gamis nya heuh gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah gamir atuh teh mah sia goblok nya gamir mah di mana urang dahar gede teuing gamir sia dahar teh gemul jurig nu kitu mah gemul heueuh tah mah atuh gemul mah di dinya karereun haniwung gemor goblok sia ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor si goblok digemol gemol mah pergi jualan moal atuh teh mah iya tanyakeun ngaranna saha saha kakasih teh sing ngaran urang wah pajang Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Blekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Maroke suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya aduh ngan tetangga uing ngalukana Cece Cece Basoka alah bener agama Islam maneh ya heueuh sing aya salat sok di mana maneh lamun maneh bener agama Islam maneh salat sok di mana di gereja tapi bener masjid belegug nya aing ge nyaho di masjid ya manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain manehna teh meureunna katulah agama lain katulah Katolik meureun teh maneh agama naon Islam cing lamun bener sileung agama Islam diuji ku dewek sok rukun Islam aya 5 jemilaan leuh can ditanya ge rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanan akur jeung manehnya genep dek mah lain Islam atuh ieu agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir Ahmad Sadet ya Ahmad Pegek Malaysia agama anu ngaku pang akhirna maka jeung rukun Islam aya genep naon hiji-hijina sia syahadat salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanna aya kagenep balik deui ti teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah tong nyiksa maneh maneh teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lembur urang
balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh ai itu agama naon sarua Islam ai rukun Islam 7 ai nah jadi laliur kieu ai tapi balalender nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang titu paeh atuh meureun tilalap di laut oge tapi aduh Gusti pek maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi sok syaralah tapi bener euy waduh bener tauhid ya jelema ya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganyang ka poe pageto aing mah lain geus poe pageto deui geus nganyang ka lioban paingan bana radial aduh lamun kitu mah tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177 na ada geuning da 5 geuning asli nama tapi dileuwihan ku mana jadi bener oge teh jadi bener oge ta ieu jelema lumpuh Yuni nya ge ieu nya anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah aduh bener oi iya ai kadalapan cik sileing naon dahar pek sabab lamun urang teu dahar da paeh atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layeusieun meureun urang teh ngajak papang salapan naon nginum nah lamun geus dahar teh kudu melag na ti koro tapi eta aduh ampun aduh 10 naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting ban tak jaku kitu nama teh ku balalan nar tapi salah itu ai mana rek namahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ya jelema ya duh ya kaharti tauhidna euy duh kaja kerja karti cenah 12 naon jeung ngising nah hadek dahar wae geus goblok ya aduh ampun naon sia teh dek nyokot harta kekayaan ya lain aing teu ngeunah naon pamadegan aing sia dileuwihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep ceuk sia sia teh ngaruksak akidah cing salamet silaing ku ayana agama ayeuna silaing dek neunggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun aing mah teu suka rukun Islam aya genep aing nu sabenerna sabaraha ka hayang sia atuh kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13 sia nu podaraneun aing mah kabina-bina teuing sia teh
5 goblok bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh sodet teh maneh lin sodet meureun sia what usik sia hayo kabengkek sora sia sok hayo kayak gitu gerakan timbangan deh hebat nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing gitu woi sok sia tak alah anjir woi luar biasa dekat siri eta gerakan euy tah tak ya anjir Gus kitu urang ditu ilmuna eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong ge lineuk tapi lingas nu alus pisan mah gerakan ajul gedang atuh eta mah kedasaran pun bojo eta mah cing minta gerakan nu aneh naon hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap teu lesot kugurentelan we atau gerakan tumpurudes geus gogoleran teh paehane kamana we karan sia we hebat gitu eta gerakan tuh ya wala tak ya alo tuh weh hai abdi ya tuh weh wah ini atuh aduh ngeuna euy deg deungeul aing baru kana aing teu ngejat ka dieu lu aduh wait tahan tuh up aduh goblok teh bibir aing dibodol jeung beuti kotok dia jeung alah what up ya kudu wait ya up anjir what ya aduh what up aduh nah sia teh jangan bibir aing we atuh lain ditaki sia teh what ya anjing ya up ya well ya tak ya iya aduh alah alah aduh alah aduh aing macam ni kedua bibir ke skandal teuing nyeri anjing ala aduh
Anjing. Tuh kejadian spektakuler mah. Naon? Nanti kadeuleu. Juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa. Muning rarakitan kuda papasangan. Kakaraeun Juragan Gatot Kaca oge Bang Oli. Naon? Mangih musuh sok itu beratna. Aneh henteu lamun neungeut ti kajauhan, da teh mah aneh atuh. Ajianana teh deuleu kilat bajra. Saha teh? Tuh itu satria. Ai Gatot Kaca. Pancabraja. Eta mah teungeulanana atuh teu ditu teh kilat bajra. Gatot Kaca ngalalap kana tangkal kai gunana teh berebot. Runtuh. Ku ajianana lain anu warga gaji ulah ditu. Oh. Terus, para prajurit anu mawa itu, nu mawa kareta, mararong we kabeh. Cinggeleuneng. Eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guru nama eta tah. Gatot Kaca cenah guruna teh eta tanu panjang irungna. Tu itu satria cenah nu diiket guruna teh. Tah di dieu urang naikeun bandera urang. Kumaha? Silaing jeung dewek urang diadu. Urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen. Supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa. Supaya serab nempo aing ge. Ti kajauhan teh silaing teh ngajoprak api-api. Ceuk dewek teh Panca Braja. Dak. Curalit silaing teh karepengan. Keun bae di jeblok oge abeh jiga. Keun bae da loba sabun. Silaing ka dewek kitu. Dewek kilat bajra silaing Panca Braja. Cebrod ka dewek kusak. Kekerepenganna cing jiga. Ayeuna Allah pira ku pan isuk balik. Jadi sok heuda meureun pasal teh kudu aya pasal. Kudu aya sabab. Sababna mah silaing kadupak, ngamek atawa majeg. Kadupak atuh heueuh. Sok ayeuna siap. Nah acan ngambek geus mimiti la ilaha illallah. Otak nepi ka kitu sia. Komo lamun dititah dagang ban dibikeunana we ka batur nya mah. Kadupak sia ngambek. Aing molot sok ngambek. Deuk nyebut naon ka aing. Naon sia dudupak sia pegek. Nah euy nepi kana hate teh euy. Layan wara deui teh nyaan euy ah. Ai kana wujud mah. Notorogan sia teh ngadol ngadupak eta teh jalan teh lega. Kajabat sia teh nyeun pasal ka aing. Naon maksudna ngadupak ka aing? Lain ngadupak goblok meureun kadupak. Nah nepi ka tengah hampura ka aing. Hampura we presa kitu. Oh aya hampura mah teu nyatena naon. Wah teu cios deui wae. Otakna si eta kabina-binanya euy. Hese dipake ngala duit teh ampun. Hese dibawa dari barat. Tong ngahampura atuh moal prak mun belegug. Oh tengah hampura henteu. Nyaan sia ngajak gelut teh ka aing. Paduli sabapa aing mah deuleu. Eta nu bejakeun sabapa nama. Ada mongan neungeuna nyaan ka aing. Sia teh nyaan teh. Boga ajian naon sia teh ngajak kitu teh ka aing. Ya. Nyat sampah sia kana ilmu aing. Aing teh deuleu boga ajian kilat braja.
kilat beraja cetek panca beraja kilat bajra dulu nya aja teh rasakeun sia kunajar kilat bajra ya Allah tangke sileung mah cing leuwih ti aing wah memang karasa ku kaula eta ajian tapi rasakeun kilat bajra waduh sok sia baru kana kilat bajra hiji-hiji goblok atuh bere kasebatan aing kilat bajra hutang pati dibayar pati kilat bajra hutang wirang dibayar wirang ayeuna teh panca berajanya panca beraja ayeuna bagian kuring ngagoler la ilaha illallah ngagoler enak kuring udah malah ngagoler aduh kekerepengan dah malah dong jen pika amekeun aing